Dia mah pemain kasurupan Insal. Bener si anu salah. Aing disitain ngojek. Waduh. No. Ini parah nih. Woi, dia. Di dia we ang, mau lami. Urut mah kain. Sok di dia ya. Di dia we ang. Tapi terkira pada masa paku. Kan nyaho aing dia mah. Tiap daerah ada penguasanya. Aing penguasa di dia. Aing mau. Naon maksudnya Jang? Aing malin si Jajang. Panggil saja aku Kevin Marucil. Aing penguasa parkiran. Naon kemari urang ka dieu ge meuli paku tukang parkiran mah. Sia teh nyaho aing keselila di dia. Kamari mah aing ngatur motor modelan. Nah, atuh ning leutik-leutik ke pelontong kieu. Jangan panggil aku budak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Dia ge aing incuna ki Zeus. Sayang dibentar ku aing. Incu aki Zeus padut lah. Awas. Si goblok abang-abang awak jangkung aing dekat di dupak. Ku aing tungguan di dia. Ku aing dicetkeun dia. Tu deuleu si kunyukis balik deui. Ku aing deuleupkeun dia anjing. Pecet sia. Naon peperenges we? Anjing. Please. Ah, iya. Please. Kudu sabaraha aing mayar. Please. Baik, aing tadi bayar ge bae. Iya, please ya. Asal ulah ditincak. Ih. Bagi aing. Sakit. Well. Oh, agra-agra kok kolontongan gitu kena mau awewe. Wah, udah agra. Kunaon nak gerbek? Ini Sal, beakeun bensin. Gaya we mau awewe bensin we apa? Lupa, santai geus dipinuhan tadi aduh. Kakaraeun nih Sal. Oh, geus satu kurang mang pangelikeun bensinna Mang Jek. Ah, nu bener Sal. Daek pengmelikeun bensin. Ya daek atuh Mang Jek. Sesama pengendara motor kudu saling membantu. Bener mana Sal? Karena naonnya? Ya aku Tua. Sal. Mana Sal? Ternyata masih muda ge, jiwa sosialnya tinggi. Wah. Selain kasep mana Nah, bager. komo ieu motorna sarua ereking. Oh. Sal. Nih, uangnya tuh Sal. Gak usah Mang Jek. Kurang maniat lagi ngebantu ieu mah. Teu kudu. Aduh, ayahku bager pisan Sal. Sayang, atuh. bager banget ya. Lu suri ya kos tu bogos ya. Tungguan heula teh nya Mang Jek. Biasa. Ditungguan nuhun pisan Sal. Oh. Babalagaan wul-wal ngagaur-gaur karupan aing. Kira-kira big lah. Mau liwes sorangan bensin mah. Nyanyiin atuh biar gak gabut. Oke, siap. Emang bisa? Jangan ditanya soalnya nih mah. Juara 1. Atuh nyanyi. Aku bukan pengemis cinta yang harus selalu mengalah. Wanita bukan engkau saja. Ih, tak aman. Bukan aku aja. Masih banyak. Kak Isal. Ada di mana? Iya, terus nyendak pesenan yuk karpet motor. Ada nggak buat yang beat? Kan motor aku juga beat. Ada. Nih. Beat nih. Sekalan atuh kuya ka bener. Neng, ari ieu saha Adi? Itu pacar aku, Aa. Kira aku bobogohan jeung budak leutik, Neng. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Ya, Aa, makasih ya karpetnya. Tapi buat motor Mario juga ada nggak, Aa? Ada, Neng. Pokoknya mah komplit. Ay, Aa Isal sekarang mau kemana? Biar kui. Yaudah tuh, ayo bareng. Ya udah, yuk. Beb. Ternyata bebebku kami temu karpet motor. Kalau begitu aing meling ke mana? Ku aing dibolong kabeh. Aing. Bah? Tos di mana Mang Dadak? Oh, tos di kebon, Mang Jek. Tah,
kebun abi nu dinya teh nu sawateh sareng Mang Jack teh. Tah terus dica ka Wadoyok ayeuna mah, jadi terus nu Wadoyok. Mana itu nawarkan ke orang mendadak? Kalau si Mang Doyok kan, oh jeung sawah di dinya masih kadu geuleuh ka saya teh, nawarkan ke si Mang Doyok. Di kapan kapungkur teh ditawarkeun ka Abah teh. Bah, cita itu wayahna tuh keur butuh duit. Heeh nya. Nyantos atuh. Goblok kebon jadi milik si Mang Doyok. Ieu jelema eta sampai kesebeleun. Lagi gigi-gigi jeung kebon aing. Mumpung teh yahueun watasna ku aing dipindahkeun. Alhamdulillah aing kabeuli kebon euy. Melak tanggal kado aing tah. Beuli masa hulu ge 400.000. Melak tak anak kado aing lah buat Goblok ieu. Aing boga kebon jadi tetangga anjing si Mang Doyok kebon aing. Yuk, aing cirina segala watasna. Aing pindahkeun. Sia. Nah, batas kebon maneh mah Mang Doyok. Di dieu kalebak, ieu menu aing. Aman. Menggek. Lah, Laon eta ngomehan juang eta. Pan ieu hanjuang teh di dieu tadi nana jadi di dinya. di dinya kumaha? Ieu mah kebon aing sia teh. Naon maneh Mang Doyok? Ajan balik kebon. Adi ge ku aing diukur heula di dieu. Nah ieu dipindahkeun dipotongkeun ieu hanjuangna. Di dinya kumaha? Ieu batas kebon maneh mah. Di dieu tapi kaladeuh. Tah ieu mah kebon aing tapi ka togoh mah. Di dieu tadi ge ku aing wah goblok. Tolak sia teh Mang Doyok. Naon? Sia teh keribut jeung aing. Kok emang tanah aing ieu mah ieu? Ieu tanah aing. Sikeu. Aing ge tadi ge dicirian heula. Ya kenapa res? Sabar. Innallaha ma'asobirin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang sabar. Iya teh aya naon anu salerosna. Coba jelaskan. Dia tan. Si Mang Doyok tah. Ieu kebon saya ka dieu. Di aku cenah. Ieu mah kebon manehna batasna teh ditu. Ieu batas maneh mah teh dieu Mang Doyok tapi kalebak. Pan aing ge tadi ge diukur heula. Di ditu teh diukur ku aing watasna tuh belah ditu. Innallaha ma'asobirin. Sabar. Iya teh nu puguna kumaha Mang Doyok, Mang Jack ieu kumaha nu puguna teh? Nu puguhna teh kieu Pak Ustad abi teh meser kebon ti Wadadang. Watasna teh tadi teh ditinggalikeun belah ditu. Ai ku Mang Jack dialihkeun ka dieu. Ya, ngali aing keur ngalihkeun ya. Ieu potong deuleu tah potong. Ieu potong naon ieu? Astagfirullahaladzim, Mang Jack, itu nggak boleh seperti itu dosa besar. Man akhadha minal ar, siapa orang yang mengambil sejengkal saja yang bukan hak kita, maka laknat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan nanti di alam barzah kita akan didempet dengan tanah itu. Nggak boleh. Tah dengekeun hayang dipres ku taneuh, didepet. Iya, Pak Ustad. Saya mengakui salah. Udah atuh Mang Jack sama Mang Doyok saling maafkan ya. Iya, Pak Ustad. Mang Doy, ampura. Sakali deui ku aing pejet. Aing teu wani teh pedah we aya Pak Ustad. Mun eueuh mah be aku aing. Naon? Teu hampura. Ka dieu lain meuli atau kok kain dieu lain? Ya sok ati daguan we di dieu. Ayo, saya PPI. Yuk. Dulu bapak maneh jeung awewe. Ngomongin naon Pak? Datang pemane benar. Wah, Pak. Udah dibedakan kayak mana? Si Mang Doyok tidak ada beri kesetiaan dan beri kecangkutan. Goblok ke mana sah? Sok atuh nu mana? Bapak teh langsung awewe bobogohan sakitu geus buisan jeung sekolot. Oh, mikir kata Mang Doyok. Terus kalau gitu teh, aku sisa aku budak. Naon Pak? Oh mikir naon-naon. Naon bae sia kamu kan ka aing? Bapak mikir kalau momoran na. Ngaranna naon ke aing mah ngojek. Alasan sah, alasan. Waduh, engkau butuh aja pikir gue. San, turun aja San. San, iya bapak mereka suruh pada San. Bener, si anu salah. Aing di situ aing ngojek. Waduh. No.